والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Hadis Tibayun hayu orang sasarangan muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur. Hayu orang panjatkeun puji ka Rabbul Izzati anu Maha Suci anu mana parantos masihan ka urang sadayana mangpirang-pirang baribu-ribu kanikmatan terutama nikmat iman sareng Islam, nikmat sehat jasmani sinareng rohani. Salawat wa salamna pamugia tetap terkocorkan terlimpahkan kehariban paduka alam yakni Kanjeng Nabi urang sadayana, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun ka para keluargina, para sahabat-sahabatna, para tabi'in atbat tabi'in, malah mandar ka urang sadayana salaku umatna. Pamudah-mudahan urang sadayana anu hadir di tempat engkin jaga di yaumil kiamah sifri syafaat di Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadaratil mukarram wal muhtaram, anu kusim abdi dihormati, khususna guru sim abdi, umumna guru urang sadayana anu parantos nampi kamuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Pamudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaanana, amin. Ditambih-tambih milik rezekina, amin. Putra-putrina sing dijadikan putra-putri anu saleh tur salehah serta tiasa neraskeun perjuangan anu ngajanten ibu ramana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahilap anu kusim abdi dihormati, para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan, wabil khusus anu kusim abdi dihormati Bapak Lurah. Mudah-mudahan lurah orang sing dijadikan lurah anu amanah, lurah anu adil, anu kusim abdi dihormati para ibu, para bapak sadayana anu nampak hadir di ieu tempat. Kuayana inayah ti Gusti Allah, urang sadayana tiasa kempel dina raraga mieling
kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang hadirna di dia moal kuat lamun teu aya sinar ti Kanjeng Nabi. Sinar Kanjeng Nabi anu ngajadikeun urang aya dina ieu tempat. Katempona ge kasorot ku sinar Kanjeng Nabi kararasep kadeuleunan. Jajal coba lamun geus kaluar di dia mah garoreng. Si gendut anu tadina dakina sakilo teu meuni kasep kadeuleunan. Kunaon ku ayana sinar Nabi. Anu mana sinar Nabi teh terus diterangkeun anu aya dina shalawatan teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa dhalli anta misbah sodori. Hadirin, saha eta anu nyiptakeun lantunan-lantunan sebuah pujian ka Kanjeng Nabi? Aya nu hafal eta? Saha Mas Said? Udin. Pujian nu eta hasil sayembara anu mana anu diayakeun ku Syekh Salahuddin Al-Ayyubi dina zaman dina waktu 580 Hijriah, waktu Islam keislamanna eta luntur. Anu mana seorang sultan Syekh Jalaluddin Syekh Salahuddin Al-Ayyubi eta hayang kumaha carana supaya Islam eta berdiri deui. Anu tadina Masjidil Aqsa ku orang-orang Yahudi Israel anu tos direhabilitas ku Sayyidina Umar dina tahun eta dijadikeun gereja ku tangkorak Israel jeung Yahudi. Syekh Salahuddin Al-Ayyubi dakwah kumaha carana? Tah, didinya timbul nyieun sayembara saha anu bisa anu panggagah-gagahna nyin pangalem ka Kanjeng Nabi Muhammad. Di unggal-unggal negara nyieun Turki, Mesir nyieun. Tah pas dinilai ku Syekh Salahuddin Al-Ayyubi anu eta anu menang, anu anta syamsun anta badrun. Anta Samsun bahwa anjeun Muhammad adalah ibarat matahari dina pada sinar anu hurungna matahari kita suanci subuh rium-rium keluar nyorotan dunia anu poek jadi kadeula
anu kasep jadi kadel ku berkatna aya matahari. Tapi Kanjeng Nabi mah leuwih ti matahari nyinarana. Sinarna Kanjeng Nabi teh sampai ka ayeuna aya. Jeung deui sinar Kanjeng Nabi anu paling luar biasa nyaeta anu bisa mindahkeun jelema di neraka ka surga ku berkatna sinar matahari. Wasilahna ngayakeun muludan. Eta suatu anu luar biasa sinar matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqan nuri, anta iksir. Anta iksir. Anta iksir anjing teh Muhammad ibarat naon iksir? Kayu iksir. Malah jadi orang mah. Kunaon Kanjeng Nabi disarwakeun jeung kayu iksir. Tah moal samana-mana disarwakeun Kanjeng Nabi di kayu iksir, lamun kayu iksir eta teu ngabogaan keistimewaan. Nah, keistimewaan kayu iksir saha bae jelmana anu ngabogaan kayu iksir arek dagang naon bae pasti untung bae. Saha bae anu jadi pejabat anu sanajan sakola SD lamun ngabogaan kayu iksir eta sanajan jadi presiden gitu jadi. Lamun dinisbat Man Sahid di Mangudin lamun ngabogaan kayu iksir eta beuh kadeuleunan ge kuase. Jelas pajuan buka kayu iksir ya. Mana aya orang tanya apa lagi. Lamun udin ngabogaan kayu iksir hayang bidang anu sakumaha gelisna ge pasti kudaekeun. Geus moal daekeun mah teu antik make pelet tunjanasun. Eta mah geus teu antik make asihan. Lamun boga kayu iksir daekeun rasa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin sakit cariosan Cimapi nyampe di bae kirang langkungna nyuwun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.